Nya, dah mari nya anak ajuk teh sok sakohoyong ih. Sampai diberesan eta teh. Cik atuh hati-hati ada barang canak teh. Ngarat acak-acakan gitu tuh. Ya sayang, punten atuh. Meni asal wae mari cunak canak teh ih. Tuh udah kebiasaan mah hari nyimpen anduk basi teh sok dina luhur kasur. Naon susahna sih eta anduk lamun disimpen di tempatna deui. Lain disimpen dina luhur kasur, ke malah baseuh coba kasurna. Ya sayang, punten atuh. Ngan punten we. Cik atuh, hari barang mah betul siga murang kali ih. Ketika balata gitu mah. Kita namanya disapukeun lantai teh ku ayang ih. Ari ku malah dibalaan deui. Punten sayang. Aing mah. Ih naon ieu tika baraseuh kieu lantai. Nyiram tanaman ki caina mah nikar itu ka dieu mah ih. Kita laleueur bisa anu geubis ari baraseuh kieu mah. Ari ayang, tenang we atuh da teu acan rengse. Tinggal pasti dibersihan ku Kan gaduh Scotch Brite pendorong air. Ieu mah kuat, retna ge fleksibel. Nya da moal buburu garing atuh gitu doang mah tetep leueur. Nya dipel atuh. Ngangge Scotch Brite, pel strip kuning. Ini mah mudah menyerap air, jadi cepet kering. Eta upami strip kuning natos kotor atana virus kumaha? Iya mah tiasa direpil sayang. Meser we ujungna hungkul teu kedah sareng gagangna. Hemat pan. Oh, nya atuh. Soal kebersihan mah tenang sayang. Masalah nu mentingin. Soalnya upami bersih mah bisa mengubah segalanya. Ngaruh kana kesehatan, produktivitas, dan juga ngaruh kana mental health. Ai suasana bersih mah ayangnya malah rudet pan. Man hayo we mah balanja online. Bisa we ka ayang nyebutkeun bo. Misal naon eta sayang? Ti kamari asa balanja online mah. Bikin tilas paketna kembalkeun nya sayang ngarat teu balatak. Nya sayang. Cek, Naon jang? cek minjem tangga. Jang naon tangga? Keur ngabenerkeun kenteng cek. Nah salah naon kenteng make dibenerkeun. Teu salah cek. Ngan ngagaleser we ka bawa angin. Atuh kendae karek kabawa angin mah. Nu penting mah ulah kabawa sakaba-kaba we. Kenai kumaha ieu teh? Da ngagaleser mah hujan teh matak bocor. Emang sok bocor. Matak rek diomekeun oge sok bocor. Atuh nah lain make keran tembok BC Onda, eta mah anti bocor, keluar cair lagi deras, anti karat, ting tahan lama deh. Jet shower Onda nu S75 WCSG halus, nyaman dipakena, keluar cair lagi halus, anti bocor eta ge sarua, tahan lama jeung tahan tekanan tinggi. Masangkeunana tong poe make seal tape Onda, jangan lapisan ulir sambungan keranna ngarat teu bocor. Heueuh nya, keran mah mending kena make Onda. Tapi panu bocorna ge kenteng lain keran. Oh kenteng, nanya teh keran. Panta tadi ngomong nginjem tangga teh, jangan ngomekeun kenteng, cek. Lain jangan ngomekeun keran. Oh, Aya teh tanggana, mun aya rek namut. jadi rek namut apa rek minyu maneh teh? Nah ari cek, sarua keneh atuh, minjem jeung namut teh. Nya beda atuh. Sarua keneh cek, ngan pedah di namut mah bahasa halusna. Oh, teuing atuh, da bahasa urang mah tara make bahasa halus. Nah, Tara ngadang hamplas. Assalamualaikum, Bu, paket. Mani lila si amang mah di dadago tadi. Punten Ibu, beli teh tadi ngajajabkeun heula paket nu sanes. Ari lila keneh mah tong warang WA atuh. Pan sesuai urutan Ibu. Nang urut saha heula? Sanes ngurut, urutan. Urut saha gitu? Lieur si Ibu mah anu candahar. Emang candahar. Kan ngadaguan amang tadi bisi kaburu datang. Abi ge sarua candahar. Candaharnya, cing atuh. Urang nyandahareun. Asik euy. Tah, abi boga roti nunggus dipanggang. Urangnya rosu piscok. Naon rosu piscok teh? Rosu piscok, roti isi susu pisang coklat. Tah, roti panggangna diisi make cimori eat milk. Cimori eat milkna rasa varian coklat apa varian hazelnut? Coklat we. Oke. Terus tambahannya topping pisang. Jadi deh, cobaan bikin rosu piscok, roti isi susu pisang coklat. Ya udahan. Wah. Ngeunahnya Bu. Yang ngeunah atuh. Pan ieu mah roti panggang dengan topping cimori eat me coklat dan juga pisang. Tuh, creamy dan juga lumer banget. Soan si Ibu jajananna mah. Heulah, kudu serba bisa zaman enak mah. Yah, cobain rosu piscok, gampang bikinnya, nyoklat rasanya. Hatur nuhun Bu. Tos wareg. Nuhun, bayar 20.000. Hor, paya teh mere. Mere nahaun, batur mah dagang. Mang, hari amang geus kawin can? Encan. Nah, tuh lain gerak kau.
can waktu nawe. Iraha tuh ada waktu na kawin. Nya tetang tuh atuh ai kawin mah. Aya nu geus mapan, aya nu geus kolot. Tetangga abi mending aya ngorok yang geus kawin. Nya ari geus aya pasangan mah matak naon. Ari amang geus aya pasangan anak. Geus aya. Nah, tuh lain gerak kawin. Can aya modalna, Bu. Neangan atuh. Pan ieu ge eukeur. Keur naon? Karena nya keur nangan modal atuh ibu di bengkel. Di bengkel mah neangan pelanggan meureun, lain neangan modal. Pan hasilna tina ngabengkel teh jadi modal, Ibu. Geus aya hasilna bengkel teh. Geus. Nah, tuh lain gerak pake. Can mahi, Bu. Modal kawin teh gede, Bu. Teu cukup ku caeutik. Segede kumaha? Nya mahal atuh gede teh. Ah, ya mang nu murah. Naon? Reunehan heula. Teh hayang teuing kudu jinah. Tok apel tara jeung ka Bogor. Oh, sok. Jeung saha wae. Nya duaan we atuh, Bu. Tah, pada duaan kitu teh sarua jeung jinah teh mang. Ada kur ngobrol hungkul atuh. Anger we jinah da lain muhrim. Berarti teu meunang atuh. Eleh kusaha mah teu meunang. Heeh, maksudna teu meunang teh dosa, Ibu. Ding eta nyaho kana dosa? Nya nyaho atuh da pernah sakola agama. Ari nyaho mah dosana atuh maka dipilampah. Manusia mah tidak luput dari dosa, Bu. Geus sabaraha eta motor? 400.000. Mahal-mahal teuy. Heuda emang sakitu atuh. Mang, pelanggan teh kabeh baroga duit. Aya pelanggan nu teu boga duit siga abi. Ari teu boga duit mah naha atuh make ka bengkel. Nya sugan we atuh daek nulungan. Maka segala nulungan dalin posko. Sing karunya we atuh, pan abi marana. Mun pelanggan kos ibu kabeh, di mana abi boga modal jang kawin? Nya tinu malayar atuh. Mun teu malayar juga ibu, Nya berarti amal-amang anu loba. atuh meureun moal tulus kawin ge da teu boga modal. Kendae atuh teu tulus oge, da awewena nu bakal rugi mah. Nah, Teu tulus kawin jeung lalaki sok beramal.